kelas 8 biji. Ini saya itu ini Cobi ayeuna sateasan dikawinkan mangga ditinjau gerangan. Saya masa Sateasan diajar ayo urang ngadoa sasarangan, ngadoa dikawitan. Hatur nuhun surya kana pimpin doa urang sadayana mugia dina engin ayeuna dinten ayeuna urang biasa ngalaksanakeun diajar sasarangan. Aya anu emut kamari di kamana katanya seorang tuh kalau warta kamari urang ngabahas warta terus aya penilaian nilainya oge parantos sae nya ngumpulin KKN sadayana alhamdulillah. Nah ayeuna urang kana bab anyar tapi sateacan aya ikan di master sadayana di master tandana urang teh masih kene aya dina pandemi. Jadi ulahnya prokesna ya. Namun 3M nya. Nomor 1 memakai masker. Nomor 2 menjaga jarak. Nomor 3 mencuci tangan. Ya, kalian ketika bersihan ieu sasapun teh sasapu alhamdulillah bersih ya atas. Bersih. Pakaian bersih. Mudah-mudahan hati yang bersihnya. Sateacanna ibu barisan ini adalah tujuan. Ayo bari dibaca heula. Usaha. Yuk, coba dibaca. Baca ampun. Yuk. Baca? Iya, Reisa. Kamana neangan ilmu haditu ka batu biru. Kamana neangan ilmu haditu ka guru. Kata guru. Ini no? Guru. Ayo batu biru, ayo ulu, ayo mencurigakan mereka. Kata awalnya dibilang orang apa? Karena dari curian. Jadi ya tinggal ini. Yuk mulai baca. Iki maka Batu biru pada sari, minum cai sidan, saha itu ngajak seuri, sieun horeng hayang kenalan. kayak kenalan usaha. Iki. Ayo nu mencurigakan. Saya mencurigakan ini Pak. Nah, ibu hoyong dibacakeun ayeuna mah di barang Pak. Rudi, baca Haiti. Pangandaran asa balik sahujan saja pasti film salna mana sana. Luka 2 hoyong Irsyad. Leira. Keruk endah paluncatan ulah mangmang pipikiran wangsana citumang. Nah, saya pertanyaan ya, naon sih ieu? Sampai naon sih fungsina? Abdi naon? Sehingga dengan anak urang ngabahas ngeunaan sisi. Kami
pariobatan. Wangunna rarakitan. Fungsi sosial. Sesebrek. Sebab dina eta sisiran punina banyo. Struktur sisindirana 1. Diwangun suku 4 padarisan. 2. Padarisan kahiji jeung kadua mangrupa cangka. 3. Padarisan kakilu jeung kaopat mangrupa eusi. Padarisan kadua Kaopat mangrupa eusi. eusi. Terus itu mana? Empat sadayana atuh naon sih sabenerna anu sisiran teh? Aya biasa ngumpulkeun naon sisiran? Aya ngumpulkeun. Nah, maksud dina naon anu geus dibahas? Cul, sisiran Sisindiran mangrupa karya sastra dina wangun puisi. Aya 3 wangun sisindiran nyaeta rarakitan, wawangsalan, sareng pamarikan. kita nolong salah sareng aya nu beda deui Cul. Amel, Sisindiran nyaeta semacam pantun anu mengandung makna tertentu. pantun anu mengandung makna tertentu. Bahasa Indonesia disebut pantun yang mana? Pantun dia pantun dalam bahasa Indonesia? Sami teu sahabat dia. Sami ya, sami. Kanaos dina sisindiran dina bahasa Sunda mah aya nu disebut rarakitan, paparikan, sareng wawangsalan. Tah eta teh dibedakeunana nuhun naon? Nuhun struktur. Hakikat sisindiran. Sisindiran asal tecapna tina tecap sisindir. Anu ngandung hati omongan atawa caritaan anu dibaligirkeun teh hakosa teu diobrolkeun sacara langsung. Ciri-cirina coba tingali tadi strukturna atuh kami. Ieu secara umum ya, secara umum. Sapadana diwangun ku opat padarisan. Nu kadua, unggal padarisan diwangun ku dalakan 6. Terus itu dalakan 6 ke urang bukos. Nah, kahiji mangrupa cangka. Betul tadi yang disebutkan ku kelompok 1, 2, 1. Aya cangka aya eusi lamun dina bahasa Indonesia mah ada sampiran dan sisi. Lamun dina bahasa Sunda mah ada cangka. Terakhir, sora papa ditungtung pada isan biasa nama sami sasora atau disebut dua sampi. Lamun lah deui, lamun an deui. Aya nu bade nyusun sama di sana ini. Cuk, nu bade aya kesimpulan, nu bade simpulkeun. Tidak kelanjut kami yang ibu. Ya. Jangan yang di bebas sudah ngomong iya saha wae. Bu, Nah, serius. kalian diwangun aya oge fungsi sosial sisindiran. Nyaeta silih asih, piwuruh, jeung sesebrek. Kalian diwangun. Ari wangunna aya sabaraha hiji kitu? Wangunna tilu, oke. Kalau masih ya. Oh, salah. Pinter. Ayo main latihan, Cul. Amel, Bede, Kita. Oke. Ibunya? Ibu. Jangan mengambil sisindiran teh, ya disebutkeun anu pilih di karya sastra anu ditulis dina wangun
kawitan. Lengse. Alhamdulillah.